Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya kurang tiasa petepung labung pambrok cahok deui sareng ade Galurat TV. Tatusna di sarangan ku sim kuring ya yang warna biru amor. Tah dina dinten ayeuna sim kuring aya di seputaran daerah Sukajadi. Tah tatusna di seputaran Sukajadi ieu aya acara anu namina ngabuburit di lemur ternyata. Ngabuburit di lemur ieu dimulai di kaping 23 April 2002 hiji dukikeun ka 3 Mei 2002 hiji. Tatantosna seueur pisan acara-acara ieu diantawisna aya kaulinan barudak, aya taksinul Al-Qur'an, teras aya gelar karya, aya bedar kaulinan, tantosna oge aya bakti sosial, aya parade bedug, oge aya festival pupujian, teras aya bajar Ramadan kayak inca balilahan TTP di dia di Ade Galurat TV. Urang dititenan aya naon we si acarana sapertos kumaha kegiatanana, yuk urang tinggalian. Ade Galurat TV, tatasa masih disarang kusim kuring ya yang warna biru amor masih dina pidangan dina sonten ayeuna nyaeta ngabuburit di lemur. Tatasa teh ieu kerjasama sareng pihak Sakola Motekar nya mohon. Nah, tatosna dina sonten ayeuna sim kuring teh nyalira disarengan ku Deni WJ selaku penggiat di Sakola Motekar eta. Urang naros-naros kitanya aja panginten warga Ciamis dan terang Sakola Motekar teh naon? Sakola Motekar teh sekolah warga ya kan. Hari Motekar terus orang terus paham lah naon terus nah ieu teh dinamian kurang Tony Lesmana kalau kan. Ku abi diakronimkeun janten Sakola Motekar teh modal tekad, kadaek sareng rampang. Janten Sakola Motekar teh sanes sekolah-sekolah anu formal sebagaimana anu aya di Indonesia gitu, tapi lebih karena sekolah anu sifatnya perjodohan dan saha nu tiasa masih naon ke saha nu nampi naon jadi kami dibahasakeun ayeuna mah lebih ke sekolah konsolidasi lah gitu. Tah pas Motekar ieu teh Sakola Motekar teh pertama berdiri tahun sabaraha? 2018. Pas kegiatan-kegiatannya satacan upami kegiatan acara ieu mah nembe acara ngabuburit mah nembe ayeuna, tapi pami gelar warga Mandoro nama terus kedua itu kapungkur 2018 sasi Desember hiji ayeuna gelar warga Mandoro kedua. Mandoro teh mandiri dan gotong royong. Oh, sajadan Mandoro teh mandiri sareng gotong royong dan gotong royong. Acara ngabuburit di lemur ieu nyaeta kaulinan di lemurnya. Mohon Pak itu hasil kerjasama sareng mana we? Ieu teh pami kerjasama dalam arti kerjasama anu bertanda tangan tidak ada, tapi ini mah hanya bonus dari ketersambungan yang dulu. Kami banyak belajar lah gitunya. Pernah ada kelas pariwisata di desa. Akhirnya kami berhasrat ini menjadi destinasi karena destinasi aya namanya perputaran keuangannya. Terus aya kelas mangan, terus katana aya musik aya kegiatan. Diorganisasikan di acara teh mah ya akhirnya dulur-dulur anu kemari kantos nyambung ayeuna kan nyambung-nyambungkeun. Aya ieu kan rangkaianna ya 10 dinten nya ayeuna pembukaan mah memang ku internal kita untuk acara di harianana ngabuburitna pertama aya engke stand up comedy karena memang aya salah satu dulur anu nyambung. Terus aya kaulinan barudak memang di kita, terus aya gerakan Indonesia mengajar, aya ekvisi, aya Kopgab lintas komunitas, aya Kohati Porhati, terus aya DGWG seueur lah anu baris
au dina ieu acara. Nah, kalau rasanya acarana kok abdi di Gembor Gede itu gratis acara teh. Mangga pilih aya nu bade beracara di dieu komunitas. Mun syaratna hiji. Syaratna teu kenging nyandak tuangan di luar gitu. Karena kami aya pemberdayaan di kami. Nah, harapan kau kapayuna Harapan kanggo kapayuna mah nya gitulah. Mudah-mudahan kapayuna langkung seueur deui anu tiasa nyambung, tiasa disambungkeun, tiasa akhirnya tiasa garapan sasarangan lah gitu. berbincang-bincang antara Tito Mario sareng Derek selaku penggiat di Sekolah Merdeka. Terusna kanggo wargi-wargi Galur TV anu penasaran panginten gimana sih kawinan barudak teh nyata alamat teh di Cibunar, Desa Sukajadi, Kecamatan Sadar. dan langkah wae ka dieu ka Desa Cibunar, Sukajadi, Kabupaten Ciamis. Ah, tenun kesana sana pokokna. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hebat. Acungkan 2 jempol. Mungkin anak-anakku sekalian sudah terbiasa melaksanakan kegiatan. Sangat luar biasa karena ini merupakan salah satu terobosan dari anak muda atau yang terhimpun dalam pemuda yang diprakarsai oleh Kang Denny. Ini merupakan satu hal yang sangat inovasi sekali. Semua anak-anak yang berada khususnya di wilayah dusun Cibunar ya, ini bisa merasakan setiap paginya yang biasa sekarang pakai HP, sekarang di sini bisa berkumpul, berkomunikasi dan bersosialisasi. Itu kemudian untuk dampak yang lainnya adalah bisa meningkatkan perekonomian. Alhamdulillah ibu-ibu di sini bisa melakukan aktivitas kegiatan dengan jualan yang mau memasuki di buka puasa. Ini sangat menguntungkan sekali dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dari tahun ke tahun dan lebih baik lagi. Pokoknya apresiasi yang luar biasa. Nah, ini untuk masyarakat tetap jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi ada Galura TV, tatosan bepisan, kurang perantau jalan-jalan, perantau tena, anak-anaknya ngabuburit di lembur, nuansa kerjasamana, sareng dan barudak seputaran Sukajadi Ciamis. Hatur nuhun kanggo wargi-wargi di Galura TV, anu perantau satya, nyarengan ngarecangan simpuri, tinggal kita tadi sumpi, mungkin kekaina bade unut pamit, kita kehilap. Kanggo nge-like, subscribe, komen oge ade Galura TV. Insyaallah berkah kanggo sadayana. Dipoka saya ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.